Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ngadugikeun warta dina waktos ayeuna. Warta anu kahiji nyaeta Indonesia siapkan stimulus Rp 16,23 triliun untuk dongkrak ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ngajelaskeun sababaraha program stimulus ekonomi tahun 2025 aya oge anu diteruskeun kana APBN 2020 genep. Program ieu mangrupa panghargaan uang saku pikeun 20.000 peserta magang fresh graduate kalayan jumlah sarua jeung upah minimum provinsi UMP Rp 33 juta. Berita anu kadua nyaeta Bank Indonesia pangkas suku bunga secara tidak terduga. Di luar pamanggih pangkas suku bunga secara henteu kaduga. Di luar pamanggih seueur pihak Bank Indonesia kakara ngumumkeun kaputusan penting anu ngajengkeun pasar dina rapat Dewan Gubernur anu rengges dina 17 September 2025. Bank Indonesia secara teu disangka-sangka motong suku bunga acuanna ku 25 basis poin janten 4,75%. Langkah ieu kaasup wani tina 38 ekonomi anu disurvei ku Bloomberg ngan ukur 2 urang anu bisa nebak walayan leres. Warta anu katilu nyaeta harga beras ngalonjak meskipun produksi dan stok melimpah. Harga beas di Indonesia ngaluncat. Sanajan produksi jeung stok loba, harga beas di Indonesia ngaluncat nepi ka samemehna. Sanajan produksi beas ningkat, naikna harga ngalunjak masyarakat hariwang karena ketersediaan beas kualitas luhur di pasar. Pamarentah naikkeun harga beuli gabah jadi Rp 6.500 per kilogram. Berita anu keopat nyaeta Gunung Lewotobi laki-laki erupsi kolom abu vulkanik terlihat hingga puluhan kilometer. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki masih kaasup luhur. Letusan gunung api anu aya di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT teh masih keneh lumangsung dina Kamis 25 September 2025. Panghirna Lewotobi laki-laki pengalaman erupsi dina jam 11.01 WITA. Gunung anu jangkungna 1587 meter di luhur permukaan laut MDPL teh ngaluarkeun lebu vulkanik kalayan jangkungan kolom 1200 meter ti luhur puncak kawah. Catetan seismograf nembongkeun yen amplitudo maksimum letusan teh ngahontal 29,6 mm kalayan liter menit 7 detik. Berita anu kalima nyaeta kami fokus peningkatan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menyiapkan diri Brosis, lo tau gak sih kalau belakangan ini timnas Indonesia lagi jadi bahan omongan, bukan cuma di Indo, tapi juga di luar negeri. Genep anu bakal datang dina bulan Oktober. Tim Garuda bakal pamanggih jeung Arab Saudi dina 9 Oktober 2025. Tuluy ngalawan Irak dina 12 Oktober 2025. Dua pertandingan ieu dipandang minangka ujian sabenerna pikeun skuad asuhan Patrick Kluivert sajaba ti perebutan poin eta tilu oge di ajang pelatih asal Walanda eta dina ngangkat performa Jaijes jeung balat-balatna. Sekian warta ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.